Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ka-32. Ieu yasana Bapak Kasukarna. Satu acan di pedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus anak king entong cerik pikeun urang untung keneh dikersakeun ku nu agung. Yen dina waktu ieu teh mama geus pinanggih bagja bisa ningali deui anak nu dikantun masih leutik. Ari ayeuna papanggih geuning geus meujeuhna pisan kudu geus laki rabi. Kahinaan diri hidap anu susah ti bubudak nyeri perih ti leutik. Ku hidap ulah dipikir da lain hidap nu salah eta mah teh lapisan kasalahan diri mama. Hirup teh eleh ku manuk anu nyaah ka anakna. Ari mama betam belar ka anak awewe ngantep nu geus teu boga indung. Duh anak king dedeuh teuing sigana di alam dunya di antara manusia mah iwal ti mama sorangan anu eleh anu elah lih nyeri lantaran waktu keur lembut hidap teh henteu kasampak sabab dina waktu eta dibabawa ku si Aleh atuh mama sangkrak sungkruk nguprak teu aya kacape hayang papanggih jeung anak. Tapi geus tahun-tahun mama ngaprak mapai kota kasaban lembur diaprak kasaban desa dipapai tapi hidap teu aya malah mah taya raratan nanya kaditu teterang nanya kaditu paringuk tungtung nama teh gering nalangsa inget ke anak berang puting mama nyaring ngadoa ka Gusti Allah sangkan anak anu leungit sing marulia manggih bagja ari geus cunduk ka waktu sarta datang kana mangsana henteu hese di teangan ka mama aya nu datang pituduh nu mere nyaho yen hidap keur sangsara ayana di Kalijati atuh eta pituduh teh ku mama gancang diturut mapai diri hidap sarta manggih katerangan tepi ka aya di dieu. Geus entong ceurik rani kasalahan mama ieu teh geulis. Mama Haji Gapur bari jung manehna nangtung sarta nyengkatkeun putrana dituntun di sinadio. Mama, ieu abdi nyangkakeun samudaya ning kaluluputan mama. Margi teu emut kasepuh da teu terang masih aya. Hapunten mama. Ceuk nyirani bari blok nyuuh deui dina meja sarta ngaguk-guk teu repeh. Ningali nyirani kitu sararea jara rempe. Tina bakat ningku sedih nalangsa taya hinggana kasuat kunu tunggara den barna sumrebei mili neng winangsih ungsrak ingsrok Mang Aleh ngan luwalewe bibirna siga nu jebleh ari juragan sumeunang damelna teh ngan ngahulang kawas anu rusras inget kana waktu keur ngora ngahiji jeung indung Barnas. Ari Rama nyirani ningali anak kitu teh cipanonna meni ngembeng sajongjongan henteu ngomong kawas nu nyelak ambekan sarta hantem kuram kirem kawas keur nahan cipanon. Ari nyirani geus leler kakara anjeunna nyaur swantena laun pisan sarta semu dumareda.
Tani anaking geus ulah cerik bae. Margi lamun urang terus-terusan cerik bisi engkena jadi penyakit. Geus anaking gera repeh. Tah anggur gera munjungan karamana keneh Den Barnas nyaeta Juragan Sumanang. Sabab anjeunana anu ngurus karana teh tileuletik tepi kagede kitu. Ari mungguhing mama mah sanajan nu jadi sabab dan teu ngapi ngajaring. Nu kahesean mah eta geura munjungan anaking. Mama Haji Gopur bari nunjuk ka Juragan Sumanang anu harita ngahulang. Barang diparentah kitu nyirani henteu lalila. Harita keneh ge cengkat breh cipanon burah bareh dina pipina baraso. Solongkrong nyirani nyembah bari pok nyarita kieu. Apa? Ieu abdi nyanggakeun sembah sujud. Mugi-mugi apa kersa ngahapunten. Bilih tata titi abdi kasepuh henteu ngupami. Nyirani bari solongkrong munjungan ka Juragan Sumanang anu harita keur melong. Atuh gancang ku anjeunna nyirani teh ditarima bari pok nyarita kieu. Rani kacida apa ngarasa gumbirana hidap ayeuna datang teh. Entong asa-asa nya Rani. Ieu imah teh anggap bae imah hidap sareng akangna. Ari apa sareng Kang Haji mah moal sakumaha lilana umur teh. Da nyedak kakolotna. Jadi hidap sareng Barnas anu kudu toweksa teh. Keun ari perkara urang kakara papanggih mah ulah dipake hate, malah kudu dipake kabungahan sarta nganuhunkeun kanu agung geuning da alam dunya teh tetela aya nu ngatur. Buktina karasa pisan urang sarerea pisah sarta pareumeun obor. Tapi mun Allah marangkeun geuning teu buru ngariung kalawan kasalametan. Tah lantaran eta pisan bet boro-boro jeung sujud ka apa geus munjungan. Sanajan teu kitu oge apa tetep bae nyaah sarta tangtung ngahampura bisi aya kecap nyelap henteu kaharti ku pikir. Tapi mun saling hampura keur urang ngarasa regreg. Tah pikeun urang mah kitu anu anom kudu hormat kasaluhureun manehna. Nu sarepuh sabalikna kudu nyontoan nu bener. Pek geulis anaking geura cengkat ayeuna mah tah tingali ramah hidep, tah tingali lancek hidep. Anu kabeh oge nyaraaheun ka hidep teh sarta kabeh geus barempug hayang nyenangkeun ka hidep anu tileuletik susah. Lantaran salah Mang Aleh henteu taat kadunungan atuh tangtu akibatna jadi susah sarerea. Geus ayeuna mah anaking ulah keung ulah sieun sarta oma tong salempang. Imah urang loba pisan di Jakarta urang boga nya kitu deui di Tasik. Malah mah di Bandung oge urang masih boga tempat ngan ayeuna dikontrakeun. Geura jembarkeun hate teh geulis. Juragan Sumanang nutup cariosanana. Nuhun apa abdi ayeuna ngaraos bagja margi diriung ku sepuh. Dijagi ku lanceuk abdi. Atuh abdi teh gumbira langkung ti anu parantos. Jawab nyirani bari manehna ngarenghap ret ngareret ka Mang Aleh. Sarta pok Rani nyarita kawas anu sono bae. Mang Aleh, hapunten abdi teh Mang. Gureh abdi parantos kumawantun ngantunkeun salira Mang. Ngadenge eta kecap teh Mang Aleh tepi ka cuaw hayang cerik gogoakan tapi teu bisa nyuara. Atuh kalah ulag ileug kawas anak manuk bae anu hayang dipakanan. Ari geus rada dila mah kakara bisa ngajawab. Rani teu salah Nyai mah. Mang anu salah mah Rani salah pisan sarta salah teh lain karani bae malah katuang Rama oge geus salah. Untung Mang teh Rani ku tuang Rama henteu dibacok. Padahal tuang Rama teh ahli silat anu tos moyan, ahli agama anu salamina, tara petot ibadahna. Jadi pantes nama Mang teh kamari oge geus dipengkoran Rani. Tapi nuhun Gusti, abdi dipasihan keneh rumingkang di bumi alam. Kulantaran kitu keun Rani sanajan geus kolot oge Mang teh
dek satia ngurus karani itung-itung mulang tarima katuang rama anu hasil raja kayana dibeakeun ku Mang ari putrana nyaeta Rani kalah diparabkeun ka pasanap Sisero. Dedeuh teuing Rani kudu nama Mang teh nyebut juragan tepikeun bae nya da kagok geus lila babarengan ku geus henteu asa-asa sok sanajan sajeroning babarengan teh Nyai arek diparabkeun hampura Mang Nyai. Mang Aleh dumareda sarta Cipanona ngembang barang manehna ngecep teh curucud henteu katahan. Mang Aleh teu nanaon Mang, abdi mah dan teu terang lamun kapungkur abdi nganggap sepuh ka Mang ayeuna oge tetep nganggap sepuh bae. Hanas eta abdi nolak ka Mang ari hate mah sanes nolak nganggap sepuhna namung nolak ka hoyongna pasanap anu ingkar tina hukum-hukum agama jeung dari gama. Tah eta anu ditolak mah Mang sareng pang abdi ngalewas sanes ijid sanes geuleuh ka salira Mang namung abdi kasieunaan dipapaksa ku pasanap. Abdi teh najan awewe ari dihina mah alim sabab sami-sami jalmi aya rasa perasaan kitu tah Mang Aleh kaayaan isi hate abdi teh. Jawab Nyi Rani dumareda lantaran loba kainget rusras ka waktu bareto keur bareng jeung Mang Aleh. Mang Aleh henteu ngajawab kalah Cipanon nyurucud siga nu rumasa salah jeung paur ngupingkeunana lantaran kecapna Rani aya kecap nu ngewa siga ngabenerkeun bae cacakan kanu teu benar. Nu matak Mang Aleh sieun lantaran manehna ngarti ku jalma nu cara Rani lamun diasih ku Gusti matak sangsara hirupna keur aing saha nu delaka. Jep sajongjongan jarempet aya nu nyarios alusna euker kitu teh jol si emeh hidang pisan mawa sirop sareng esna sarta mawa bubuahan. Atuh juragan Sumanang kakara ngarasa inget yen nu sumping tangtu capek perlu disuguhan heula. Atuh anjeunna nyarios bari manggut siga hormat. Mangga atuh Kang Haji urang doaan ieu bubuahan teh keur nyampakeun anak urang Nyi Rani sareng Den Barnas keun keur sadayana bae sing saralamet sing marulia serta gerde milikna. Anu ka tukang-tukang mah urang hapus bae ukur kanggo peringetan. Juragan Sumanang bari netep ka Mama Haji Gapur sarta gancang ramana Nyi Rani harita teh ngadoaan sabadana didoaan terus hempak ngaraleueut. Bari ngaraleueut ngobrol atuh pogoh Sukabungah ari nu diobrolkeun nyaeta soal Den Barnas malah nu ti payun naros ramana Den Barnas pisan kieu pok-pokanana teh matak resep nu ngupingkeun. Anak king Rana baheula Mama Tambelar reuasna kaayeunakeun kulantaran eta pisahan Mama teh arek nanyakeun sabab kolot biasana osok hayang geura nyaho nah hidup geus aya sir hayang boga pamajikan lantaran kadeuleu pisahan badan hidup geus cukup pikeun boga pamajikan. Kahiji geus cukup umur, kadua geus boga gawe geus bisa nyiar kipayah pikeun bakal laki rabi. Atuh anu katiluna boga kolot geus ripuh geus meujeunna disambut ku hidup nu masih ngora. Pakaya menang kolot teh jadi terus pikeun hirup ngan tinggal miara bae tinggal neruskeun ngurusna sabab pikeun diri Mama nya kitu apana hidup nyaeta Juragan Sumanang. Anjeunna sareng Mama teh kantun nyiar pibekeleun pikeun bali ka akhirat. Tah hari pikeun dunya mah sakieu ge lubak libuk moal beak sareng incu komo lamun gancang-gancang ku hidup di piarana. Tah ayeuna diri Mama hayang ngadengekeun beja nah hidup geus naksir hayang boga pamajikan sabab mun taya taksiran siga nu teu payu pisan padahal rupa teu nguyang harta banda oge loba cing Mama geura bejaan hidup teh hayang kasaha. Pok anak king geura jawab. Mama Haji Gapur nanya bari netep ka Den Barnas anu gawena murungkut kawas anu sieun pisan. Den Barnas mani melengek sakitu
Gede wawanen ari ditanya kitu mah manehna teu bisa hojah kalah ret ningal adina anu harita keur netep sarta ret ningal Winangsih anu katinggal bareureum sarta pipina Winangsih bareubo diri jambu asap atuh matak heroy nenjo matak kabita nu ningal. Geura jawab atuh anaking sur juragan Sumanang kawas mangmenangkeun ka Mama Haji anu tadi naros tea. Mama, apa? Den Barnas bari netep. Ari nyaritana ngadareg ngarandeg heula kawas nu mikir-mikir rek neangan pijawabeun. Sanggeus meunang pijawabeun kakara nyarita deui. Abdi kalintang bingahna ditaros kitu ku Mama sareng diteken ku apa. Da sepuh mah sawajibna kedah naros ka putrana. Atuh abdi bingah pisan. Lir nu mentas dicukangan namung kanggo diri abdi dugi kadanget ieu mah encan milih pijodoeun margi waktuna kasentak aya oge nu kapilih geuning bet ngadadak burung upami dina buah mah margi ati ti payun mah istri anu dipilih teh nyaeta Rani sorangan ari pek waktos ayeuna kaboker pisan ku Mama yen Rani teh pun adi sabapa mung misah indung atau abdi teh ngaregog cinta digentos ku asih kabogoh jadi kanyaah anu kapendakna nembe yen Rani adi sim abdi atuh abdi teh melenguk sok sanajan geus ningali aya istri nu diangkir tapi abdi teh can wantun nyebatkeun waktos ayeuna jalaran sieun nyalahan boa itu mah ningal teh ningali ngewa ka abdi atuh abdi kasieunnan sanajan abdi bogoh ge bade disaleseur heula ayeuna mah sakalian abdi teh bade ngurihit minta tulung ka Nyi Rani sangkan manehna ngabela ka lanceuk anu prihatin sabab diteken ku Mama kedah enggal gaduh bojo abdi mah rek pasrah bae ka saha Rani doana kadinya abdi nya kawin kitu pamaksadan abdi. Nyi Rani adi akang kasaha doana Nyai lamun akang kudu kawin cek Den Barnas bari netep ka adina sarta ret ningal Winangsih anu ngeluk semu era lantaran beungeutna beureum. Gelenyu Nyi Rani imut teu sangka kurakana pinter nemleuhkeun kasusah tapi manehna teu bingung kalah mesem semu bunga sabab manah rakana teh ku manehna geus kasawang atuh ret ningal karamana anu harita nyarios. Rani anak Mama kitu geuning lanceuk hidap teh kasaha ari hidap mikadoana geulis. Mama Haji bari netep ka Nyi Rani anu henteu waleh mesem. Mama abdi kalintang bingahna ayeuna diperih milih kupun lanceuk anu kasep ari nu jadi adik mah tangtu sagala sumujud namung dina sumujudna ukur dibatas ku diri jadi kanggo milih istri pikeun pibojoeun akang tangtu sakaterang abdi anu katilik ku abdi sarta kasaksi lakuna ditilik rupina geulis sarta budina someah alus tata hade basa ka itu ka ieu nya tara campur nu teu puguh tara ngumbar kaabonan hatena suci bersih tara aya sifat ngewa nun teuli goreng atina ieu mah istuning sae dina sagala-galana tah kadoa diri abdi lamun pun lanceuk kersaeun iwal ti ka eta istri jawab Nyi Rani gancang pisan nyaritana teh. Saha anak king ramana nanya heula. Nyi Rani henteu nembalan harita teh ngeluk bae atuh juragan Winangsih raraina ngadadak pucet sok sieun pilihan Rani henteu milih ka manehna lantaran rumasa pisan Winangsih teh kantos bendu padah Rani teu ngupami ngantunkeun lanceuk manehna atuh damelna Winangsih ngan netep raraina Rani anu harita ngeluk tungkul atuh sadaya oge pada ngantosan ka Rani hayang terang kadoana ka istri anu ti mana malah hate Den Barnas ngadak-ngadak jadi rewas. Sieun pilihan Nyi Rani henteu milih ka Winangsih. Eta Mama engkang upami kasuluyuan mah abdi parantos aya titinggalan namung sanes urang dieu ceuk Nyi Rani nyariosna henteu teras. Urang mana Nyi Rani? Jawab Den Barnas meni ngajenghok sabab Winangsih anu keur ngeluk siga nu teu kapake.
Tebih ti dieu mah engkang Irani mani lawan nyariosna teh atuh Neng Winangsih peureum sok sieun henteu kapilih. Jauh ti mana Rani? Cing sing tiasa ngabungahkeun ka engkang den Barnas pikawatireun bari ngareret ku juru panon ningali polah Winangsih siga nu samar kolese. Ti ditu tuh engkang ti Cipanas Jawa Berani bari mesem ngaheuleuyan karakana anu geus teu ngeunah rasa. Urang Cipanas anaking saha jenenganana Ramana Gancang Nakara. Tilas dunungan abdi mama Juragan Winangsih jenenganana teh. Kadinya kadoa abdi mah mama namung duka kanggo anjeunna mah. Boa moal kersaeun kagungan caroge kalanceuk tilas babuna. Nyirani bari neuteup ka Winangsih anu harita ngarenghap narik napas panjang pisan sarta raraina marah mai tapi kulitna mah beureum siga nyumput ka perego. Den Barnas oge ngarenghap kesang badag kesang lembut harita mani ngorolok tina bakat tingku cape nungguan kecap Narani sieun milih kanu sejen. Tapi barangong kitu mah pilihanana teh ragrag meneran pisan Winangsih atuh Den Barnas molongpong hatena ngarasa gamblang. Neng Winangsih anu ieu Rani Ramana bari nunjuk ka Winangsih anu harita murungkut kawas nu sieun ditanya. Laras mama jawab Rani Gancang Nakara. Ari hidap Barnas suka ka Neng Winangsih teh. Langkung teh suka mama. Malah upami abdi teu laksana ka anjeunna duka kumaha boa moal gaduh bojo jawab Den Barnas bari neuteup ka Winangsih anu harita keur ngeleuk bari mocelan kukuna. Kumaha ari hidap geulis Winangsih kasaha pilihan hidap teh? Lama Den Barnas naros kawas hayang geura nyaho jawabanana Winangsih. Abdi mah teu acan aya pamilih mama jawab Neng Winangsih mani gugup rasana pada nyarered. Kumaha upami ditarosan ku Den Barnas bade ditampi anaking Juragan Sumana ngilu nempas. Anu langkung sae mah naroskeunana teh kedah kapun lanceuk anu janten gegentosna sepuh abdi mangga bae mama geura sumping kapun lanceuk sarta pundut diri abdi. Tah didinya engke abdi bakal ngawaler teh kapun lanceuk anu bakal ngawinkeun abdi jawab Neng Winangsih tatag pisan nyariosna teh sanajan ukur sorangan taya geusan keur badami. Panuju kitu oge mama mah anaking insyaallah dinten enjing mama bade teras ngadeuheusan tuang raka mangga bae ayeuna mah upami hidap bade mulih ku mama di Widian namung sakalian bae bari masihan bewara. Yen dinten enjing bakal dongkap mama bade mundut salira hidap ari ditampi henteu ditampi nama kumaha enjing da biasana lalaki mah lamun teu ditampi nya ditampi ceuk mama Haji Gapur bari imut ngagelenyu. Saparantos saluyu mah yen dinten enjing rek sumping teras Neng Winangsih amit kusadayana pribumi anjeunna teh di Widian atuh teu kantos lami anu geulis enggal mulih sarta nyetiran ku anjeun anu di kantun mung neuteup. Urang tunda heula lalakon ayeuna Winangsih nu keur ngabiur ka Cipanas. Ayeuna urang guardi nyaeta lalakon Juragan Suryaman. Harita teh pas sore langit katingali lenglang teu aya aling-aling atuh tangtu matak betah matak waas ningal layung nu hibar di belah kulon kawas emas tas disangling atuh jalma pada betah ngalayung di pakarangan bari neuteup pamandangan. Malah Juragan Suryaman sareng putrana dipayun nuju caralikna bangku namung teu kersa nyarios ting harulang semu bingung asa pugag dalampahan lantaran hatena susah mikiran diri Winangsih anu masih encan datang mata kesel kana hate anjeunna teh hariwangeun sok sieun kumaha onam maklum Winangsih awewe sarta inditna sorangan. Apa kamana ari bibi teh apa Neng Tini ngarenghik bae siga nu terus rasa yen Ramana nuju susah.
nuju angkat ini keun ke oge datang gerak jol bibi gerak sumping Sur Juragan Suryaman ngupahan putrana nu ti peuting ngaeh bae alim bobo jeung ramana. Angkat ka mana bibi teh apa? Ari bilani ka mana deui? Hayang ka bibi apa? Hayang ka bibi. Neng tini ngarenghik bae atuh ramana kasuat rei cipanona ngarembang sarta mangku kaneng tini anu harita rek ceurik. Alusna euker kitu teh trem aya mobil nu asup. Rek Juragan Suryaman teh ngareret ka eta mobil ari breh mobil anjeuna sarta kasupirna apal sabab tetela adina atuh anjeuna bungaheun harita keneh pok nyawar ka putrana anu ceurik hayang panggih jeung bibina. Tini tuh bibi datang anaking ayo urang papagkeun. Juragan Suryaman bari gancang muru mobil nu reren caket bumina sarta Jut Winangsih turun bari imut ngaglenyu netep tini nu nyamperkeun. Tini kunaon siga nangis anak bibi? Kunaon gelis? Winangsih bari gabrug ngarontok ka alona terus dipangku serta diciuman semua anu deudeuh pisan. Bibi, kamana ari belani bibi? Oyong kabelani tini mah. Neng tini matak lucu serta matak nyit hate nanya atuh Juragan Suryaman katingali semu sedih. Margi pamunteuna nguyung. Kayak antosannya tini engke oge birani angkat ka dieu. Enjing cenah bade ka dieuna teh tini. Urang papagkeun ku urangnya. Neng Winangsih bari ngusapan sirah alona serta ret ngareret karakana anu paromana nguyung pedah nu jadi adina datangna sosoranganan. Winangsih kumaha bejana rani teh? Juragan Suryaman bari netep kawas hayang geura nyaho. Kayak atuh engkang langkung sae urang kalebet heula bae, jawab saderekna bari terus mangkutini serta dibawa ka jero. Ari ti jero kaluar mangkardit rek ngurus mobil nu harita karek datang. Engkang Neng Winangsih bari gek diuk dina kursi serta nyeklan neng tini kawas nu embung paturai. Kumaha Winangsih? Jawab Juragan Suryaman bari netep ka adina sanggeus netepna lila teh pok neruskeun nyaritana. Kumaha kapanggiran ieu teh? Kantenan bae kapendak mah Kang Sur. Malah ampir-ampiran maot anjeunna teh. Ampir maot? Kunaon kitu? Juragan Suryaman mani ngarenjag tina bakat ningku rewas. Bade ragrag dina kawah Gunung Tangkuban Parahu. Aya naon cenah los-los kadenya? Juragan Suryaman kawas timburuan deui lantaran manehna oge nyahueun yen dina peuting harita Den Barnas teh arek tarung di puncakna eta gunung ngalawanan Pak Sanap teh. Duka namung abdi anu ngahaja dongkap kadinya. Margi abdi gaduh kayakinan yen rani tangtu kadinya sabab manehna nyaaheun ka Den Barnas keukeuh deudeuh duka kunaon sababna. Neng Winangsih bari derak-dak nyaritakeun lalakonna tepi ka waktu harita ngan anu dirusiahkeun Den Barnas lanceuk narani harita teh dibejakeun. Juragan Suryaman bingah ngadenge dongeng kitu teh kaciri dina raraina tepi ka marah mai cenghar sarta pok nanyakeun deui bari mesem semu bunga. Jadi lamun kitu marani teh boga keneh bapanya Winangsih. Juragan Suryaman kawas nu hayang tetela. Laras Kang Sur, rani teh kagungan sepuh nu namina Haji Gapur, sepuh nu luhung elmuna sareng someah budina. Hade tata hade basa mata kresep mikolotna daestu pikaconggaheun. Tapi nya eta teh isukan reka dari ieu Sur Juragan Suryaman masih acan yakin keneh. Laras bade nguruskeun rani ka urang duka masalah naon abdi oge henteu ngaretos mung anu tetela mah nyirani bade dibantun. Kumaha ari Den Barnas masih kene aya hate aya ngawin ka nyirani? Sur Juragan Suryaman mani teleb nanyana teh lantaran hayangeun sidik. Kantenan bae ngahiji mah Kang Sur.
Dari ditu oge layut pisan katinggal nama namung teka kuping ari kawin-kawin kitu mah. Da benten layut nate kawas layut sereng dulur. Teu ngarti abdi mah Kang Sur. Ku tingkah polah narani da sakitu apikna, sakitu ati-atina anu katinggal ku abdi mah. Boh dina kecapna, boh dina tingkah lakuna, sifat-sifat anu pikanyerieun batur mah dicegah pisan sigana teh. Tah kumargi eta urang mah ulah gaduh sangkaan awon ka anjeunna teh. Margi anjeunna anu bakal ngalubarkeun kasedih sareng kasusah urang. Ku abdi mah kahartos pisan ning Winangsih bari ret ka Neng Tini sarta pok neruskeun omonganana. Tini, enjing birani ka dieu urang papagkeun nya. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.